urang neuleuh kiai kemudian boga mobil Fortuner kemudian pakai anak ungkapan hati teh eta diwujudkeun di baju diwujudkeun di kendaraan lamun lain ungkapan hati jam moal bisa urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati kos kitu kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati nah ieu jelema ngaji ka dieu ieu kan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji aya anu bener-bener deuk ngaji aya anu hayang nyaho doang aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan aya anu pelampiasan macam-macam nah anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa kabeh ge teh ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu jadi urang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan timiti kendaraan dan lain sebagainya eta mayoritas aya nu henteu wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalam ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahli al-farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamot wa inda ahli al-jami' az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jami' iku zat lan sakeh sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausufe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwal ladzi tuf'alul asya kulluha ma'ahu maf'ul ma'ah teh zat Allah nu dipigawe seluruh perkara kulluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah al-qaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus karena sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah te wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya. Eta urang mun carita tentang ma'iyah. Kos kitu tah. Lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge. Bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae. Tapi kan nu hese ge urang teh ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kanyahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa. Lamun urang nyaritakeun surah maka kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wah, komo tukang ceramah. Di panggung teh hati-hati saudara-saudara. Tuhan bersama kita.
di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita. Hati-hati. Awas, jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan. Sebab Allah itu bersama kita. Kalau kita melaksanakan, memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang, malukan kita. Orang kikituan teh hayang amplop. Pan eta Allah teh senengeun. Je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate. Sia kumaha ieu lakon. Kunaon ieu? Lamun ditegur ku Allah, ieu jang batur. Supaya urang kabere abeh kadulun serem. Gitu bae tah. Satungtung teu boga rasa kitu bae. Kanyahoan. Tapi lamun geus boga rasa mah lain. Salat nu boga rasa didelekeun jeung nu kakarak surah didelekeun doang lain. Salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doang lain. Salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda. Salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui. Jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese. Jadi urang supaya pindah tina bahasa surah kana rasa eta hese jasa. Tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa. Urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae. Hese bae kajen kuku maget tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh. Aya deui jelema nyaritakeun tentang baso. Baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot. Di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik. Betek teh saeutik make daging beurit. Kasus geus lain kakarakuari terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging beurit tangkap. Kaluar deui dagang baso deui. Kasus besar deui basa eta di Jakarta. Wah, baso anu luar biasa tangkap. Kaluar dagang deui. Garut. Oh, pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan. Tah, begitu diselidik make daging beurit Tangerang, iraha kara. Oh, besar-besaran pon hari teu pohara jasa make daging beurit. Eta teh cenah ngeunah daging beuritna. Ente beusi teu percaya, coba goreng daging beurit. Rasakeun ku sorangan. Coba ge. Kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah pan teu. Eta kos kitu tah. Baso, ieu keur carita baso. Karasa ku urang ngeunah, tapi nu henteu bae. Ingeunah somai. Oh carita ribut lah tanyana. Woi jajak aing mah ngeunahan somai. Tukeran baso. Ji ngeunahan somai sia. Sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah. Sama sok aju ngaburkeun permasalahan. Kacang nu meunana nu ngeunah. So, cek lagi ngeunahan somai, ngeunahan baso cek aing mah. Kajian kuku bahage kumaha lamun geus eta baso. Aduh, dagingna geus seungit teh baso. Teu meunang urang teh bergelut. Teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang. Sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda. Minyak seungit we minyak seungit. Cak aing mah seungitan ieu, cak aing mah seungitan ieu. Cak aing mah seungitan ieu, nu mantak beda-beda. Teu meunang bertengkar rasa. Baik celi maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun. Cak aing mah jagelisan itu ji itu mah hideung hideungnya kereta api. Emang kunaon atuh hideung nama kereta api tapi banyak yang nunggu. Waduh masyaallah berarti hideung kong ya kajian kumaha ge.
rasa karena rasa mata, rasa celi, rasa irung, rasa lidah, rasa lengan tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda. Eta keur carita hisi, kuari kembali ke maknawi. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah. Aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama. Aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah. Teu meunang bertengkar nyana. Cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah. Atuh ngeunahan ru'yat Allah, perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah. Cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa, baik rasa zahir hisi maupun rasa batin. Secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa ngajelaskeun bae endek ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nu mantak di SMS teh atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bae hese ungkapan hati mantak di deuleu ungkapan hati mah zahir. Eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pasantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner. Kemudian pakai pakaian ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelis da kos kitu dan lain sebagainya ungkapan hati na kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati. Nah, ieu jelema ngaji ka dieu, ieu ungkapan hati dibuktikeun ku ngaji. Aya anu bener-bener deuk ngaji, aya nu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan. Aya anu pelampiasan macam-macam nah nu jelas ungkapan hati dibuktikan kuari trek ngaji lamun lain ungkapan hati teu bisa KBG itu ungkapan hati bangunan ungkapan hati tah kos kitu jadi urang gok ka imah kiai ungkapan hatina geus kadeuleu timiti bangunan timiti kendaraan dan lain sebagainya eta mayoritas aya nu henteu kiai na teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelemana mah henteu ngan eta mah aya. Ieu sebagai cobaan ti Gusti Allah nyanana mah ka Gusti Allah bae. Berarti lain zahir lain batin. Nah ieu tan maca kos kitu na hese ungkapan hatina kadeuleu ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup kadinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, eta ngawujud tah jadi kos kitu. Kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sakelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na mah henteu. Ieu ge sulit. Mantak aya tanda. Lamun tekat tandaan urang keliru aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan apakah zahir doang batin mah henteu nu mantak make tanda BHS sanajan dipikeun BHS na BHS bae kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS kadinya urang keliru isi samping atlas apa BHS ieu sebenarnya ja aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS isi aing teh nu salah apa itu keliru da keliru ya gajah depak wari gajah duduk ya gajah duduk pikeun merekna ganti ku BHS urang bisa langsung nebak
gajah duduk kajian kuku mang iya merekna BHS bohong ya BHS kajian kuku aya tanda nah iya ge nu mantak layari pul wali ilal wali urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli sebab diekspresikan dina zahirna kos kitu kabeh ge ungkapan hati ngan ku wali mah kanyahoan oh ieu mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya ieu mah ungkapan hati ieu mah lain kanyahoan layari pul wali ilal wali ku ari urang deuk ngaji rasa ieu teh supaya karasa Allah babarengan jeung urang babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah deuk dibahas al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan Gusti Allah Allah nyiptakeun langit berarti di dinya aya Allahan. Allah nyiptakeun bumi berarti aya Allahan. Allah nyiptakeun antara bumi jeung langit ya gunung ya laut aya Allahan. Termasuk urang di dieu ciptaan Allah berarti aya Allahan. Ye atuh hayang kapanggih jeung Allah mah berarti urang bagi Allah. Ye nu mantak la ilaha illa ana. Oh pangeran kecuali aing. La ilaha illa ana jeung la ilaha illallah sarua. La ilaha illallah teh pangeran wajib sembah Allah. La ilaha illa ana akur bae. Kok bisa akur? Bagi nu geus berperasaan, pangeran nu wajib disembah kecuali Allah. Pangeran anu wajib diteangan nu wajib la maksud nu dimaksud kecuali Allah. Datang kala matluba kecuali Allah. La maujuda kecuali Allah. Atuh emang bener ngan teu meunang ku ucap kudu ku rasa. Tak iya mindahkeun rasa ge nu hese teh mindahkeun rasa nu mantak kudu aya mursyid guru mursyid waduh kiai cenah leangan guru mursyid ku hese-hese teh bodol sehero atuh siana bae endek tah moal je atuh Allah mah maha segala-galana urang dek gaji amil pasti guru ngaji amil aya urang dek gaji jurumiyah Allah nyiptakeun jang ngaguruan jurumiyah aya di mana bae ge urang dek ngaji Fathul Muin aya guruna kajen gugum magi. Urang dek ngaji mantek atuh asal siap martir. Aya kajen gugum ge. Urang dek ngaji Ibnu Bilaga Johor Maknun datang ka Ukudul Juman aya kabeh ge aya guruna. Lamun dieuwekeun lain pangeran atuh Allah. Loba kakurangan Gusti abi hayang ngaji Bilaga kota aya guruna. Manya cak Gusti Allah ngaleng ka atuh sia. Coba ka Cianjur ka ditu. Coba ke Sukabumi atau di sisi mata sia ge aya. Di kaji naon sia ayo? Ngaji hadis atuh ngaji. An sia mah peureum bae si ngajina. Ayo coba. Mun teu peureum ngarokok. Aduh, batur ulun ngarokok nya ngarokok. Padahal teh lain jelema kos gitu mah tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Aya guru da. Sok Gusti eta mah neuk ngaji ilmu nu bener, neuk ngaji ilmu nu jahat aya ogor sia hayang belajar teluh teu kudu ka Sukabumi. Terkenalna di Sukabumi di Jampang, kuari teu kudu ka Jampang sebab urang Jampang geus ka dieu. Guguru sia teluh di dinya aya kajen kukumaha ge hayang teluh ingkig. Hayang teluh naon sia? Neuk Sukabumi aya, deuk Banten ge aya. Neuk ka ditu Ciamis. Tuh, kamana karakatuna kamari tsunami teh? Pangandaran, woi, eta teh gudang teluh. Lamun di Sukabumi pabrik teluh, di itu gudang teluh. Emang kumaha gitu pinggir laut mah, apa meumpek raja teluh. Mantap cek wali, Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh, minum coba ge. Hiji laut kidul, kedua laut kulon, kaler. Inum, mantap kapal meumpek, nginum urang, lek tadi ke Banten nginum lek guys moal kena teluh salila nun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena sebab eta di dia kan ke di dia raja-rajaan kabeh nah urang gegelutur wa abdi mah cenah hayang guguru ilmu naon garangaranna politik di Universitas Ambalaya komo keur zaman Gus Dur mah teu kudu ka universitas Gus Dur terus mendidik politik melalui media cetak media elektronik dan langsung
Gus Dur ngadidiknya nama henteu aya nu dipelitkeun soal politik ku Gus Dur. Perekonomian kitu keneh hayang guguru naon? Hayang guguru nyopet teu kudu ka mana ka Sulawesi teu kudu. Guru nyopet teh orang Bugis jarago jasa nyopet Bugis mah. Kaya sikeun angka asupkeun ka cai set lamun encan bisa di kitu encan bisa. Kulagi baheula teu tamat eta. Hayang guru naon bae aya guru penca kok mau guru penca mah hayang penca abal-abal cukup ka Habib Rozak nya nama bisa penca ngan teu tamat lumayan lah sakitu mah reungit-reungit bae bisa katepak ku nyana maksudna endek guru naon kuari cenah hayang guru syariat ambalaya endek di modern endek di salaf kuari cenah hayang belajar thariqat belajar tarekat guru ambalaya endek tarekat nu bener endek tarekat nu bikung ambalaya abdi mah cenah hayang belajar teh tarekat nu bener aya bae abdi mah hayang belajar hakikat aya guruna beuh dihareupeun ente aya guruna teu kudu hese-hese cenah ieu neuk neangan guru hakikat ka mana entena endek apa henteu endek apa henteu jasana jandek ngaji amil ge di lingkungan pondok pesantren nyana nempel jeung pondok pesantren bahkan kokocoran imahna sakokocoran jeung pesantren teu maksud ngaji amil mah teu nyahoeun di dinya guru amil je emang kumaha gitu hayang ngaji kitu naon kana jurumiyah nyana teu maksud padahal di dinya ambalaya guru teu maksud teu nyahoeun sugan teh mah guru jurumiyah tapi lamun maksudnya nanya mana guru jurumiyah tah barang nyaho ambalaya tu ambalaya tiba heula ge gitu keleh guru thariqah urangna endek apa henteu lamun endek ambalaya begitu urang asup jahoreng loba horenganan guru thariqah teh ambalaya nu di Golkar nu di PDI ambal ieu thariqah naon ieu urang guru hakikat atuh aya cak Kangjeng Nabi lau annal mu'mina ala kullati jabalin laqayyadallahu lahu aliman yu'allimu andai kata seorang mukmin lau annal mu'mina ala kullati jabalin di puncak gunung di leuweung di laut nyana hayang guru ilmu hakikat laqayyadallahu niscaya Allah bakal netepkeun ka manehna aliman yu'allimu guru hakikat nu bakal ngawurukan gala dikirim ku Gusti Allah nu mantak loba nu di leuweung jol datang guruna di loba di luhur gunung bae jol datang guruna lamun kiai muslim benda kerep cicing di luhur gunung terus bae nyana di Gunung Ciremai ibadah ka Gusti jol Syekh Syarif Hidayatullah menjelma assalamualaikum wassalam sasalaman ditanya Syarif Hidayatullah nyambung jeung nyana diurukan ku manehanana terus ilmu hakikat asal ente endek siap guru aya jitu lain pangeran Allah aing eueuh mah ulah boga pikiran aing hayang sabernama ilmu hakikat tapi guru atuh siana teu siap ji pugu siap jasa masantren teu atuh henteu berarti teu siap jelema nu endek belajar ilmu hakikat mah tetep kudu masantren lamun jelema mere ilmu hakikat kan henteu mondok salah guruna atuh salah guruna wudu can becus salat can becus kuari deuk dibere ilmu hakikat ka ditu lengket tetebakan ieu imah sia dihareupna aya tangkal cermeannya ija eueuh baheulana ayanya ija eueuh baheulana jasa coba ge tanyakeun kuari ge tinggal tunggulna aya ge eueuh ya tunggulna ge keur ieuna mah ngaya eta ngan nu nyaho embung eleh bae ta dukun tolol eta lain hakikat teh ilmu jurig ilmu hakikat batu lain gos kitu nah ieu urang teh hayang boga rasa supaya karasa dibarengan ku Allah urang babarengan jeung Allah jadi baca ayat nama wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana dibaca beus sababaraha ayat tapi kunaon teu nyulusup ka jero hate kudu aya guruna heula tek cek guru sia bener ieu teh neuk ngaji hakikat sumuhun maksudna ngaji hakikat teh ninggalkeun dunya ninggalkeun makhluk abdi deuk ka Gusti bae
bener sih ya laras di imah naon pagawean ngawarung siap henteu lamun kuari eureun ngawarung siap sebab dunia mah warung mah urusanna dunia muhun siap sia ninggalkeun warung lain siap deui enggeus jarugi bae oh atuh geus kitu bener salian ti eta naon urusan sia dunia abdi bisnis kumaha mun eureun bisnisna siap salian ti eta sia naon abdi osok ceramah nyeramahan nyeramahan batur ai diri sorangan osok dicaramahan kilok ai sia ku bolon-bolon teuing ai batur dicaangan ai sia kabeulem etalah abdi hayang guru hakikat eureun caramahna mangga sia di imah naon pagawean boga santrina yayasan modern apa salap modern bisa teu eureun dina pasantren salap bikin ka batur tiasa sia naon dieu pagawean abdi mah magahan ngaji salapi apa yayasan salapi santri aya sabaraha aya 300 mah sia deka Allah apa deka santri deka Allah sanggup teu eta ninggalkeun santri sanggup abdi bener berarti deka Allah na berarti bener deka Allah na teu kabita ku santri ditinggalkeun bae teu kabita ku naon ditinggalkeun sia boga imah boga mun sia ninggalkeun imah cicing di luhur gunung sia daek embung daek imah bikin tama ka pamajikan ka anak geus bae tinggalkeun siap jasa abdi mah pokona mah asal aya nu nungtun berarti beneran Imam Ghazali buktina pamajikan anak ditinggalkeun 13 tahun nya ngalalana ka Aqsa ka Yordan terus ka Mesir balik deui terus ka Tusi ieu Imam Ghazali bahkan Tuan Syabdul Qadir orang jalan langsung ka Baghdad teu balik deui ka ditu enggeus teu aya harapan balik deui teu hayang dek balik deui ka ditu sapira wawarisan teu hayang marisan geus ka Allah tuh coba ente dek pindah ka mana ku hari ayo ese ilmu hakikatna batak aya guru lama pimurideuna nu eueuh nu eueuh gah ieu mah ngaji torekat aju tamak bae dek nadi ka abdi hayang norekat ayo sila beat awas siga deh nya ya silakan pikir ke jubah hareup ka dieu ya siap geus kuari geus datang ka Sugro ya jubah hareup ka dieu kuari geus datang ka daerah Kubra sia jadi kuari Kubra aduh jadi Kubra teh geeusan beres Kubra ngaranna hakikat can datang torekat henteu Kubra teh bubar geus biasa bebe janya ka babaturana alhamdulillah geus datang ka daerah Kubra aya torekat kos kitu torekat mah deuk mindahkeun rasa syariat teh supaya karasa engke karasa lazat pindah crek bae datang ka hiji nu nyana hese nyaritakeunana lantaran di jero hate teh Allah doang teu akan Allah doang kalamun lempang cak di dieu teh ye cak di jero hate teh tungkul cek di hate ulah dideuleu tamah mun aya suara musik ulah didengikeun tamah bimbingan langsung ti Gusti Allah nya ge kageteun sehingga ku lazat-lazat beungeunah di jero batin teh aya nu Allah jeung aya nu nganasehatan ulah kitu ulah kieu ulah mun aya naon dibejaan ku nya eta teh anu teh oh kaget urang pindah tah tina syariat nu kamari ngeunaheun seakan-akan eta teh lalagaan ku ari mah ieu ngeunaheun amat tah eta jang nungtun ka dinya kudu aya guru mursyid ngaranna carana kumaha adab tentuna pinuh ku adab jeung Allah teh kieu adabna jeung manusia teh kieu adabna tarolah jeung manusia mata mah baru syariat teh lah ieu urang bertorekot nah ka Gusti Allah kumaha cara mandi kumaha cara wudu beda urang lamun mandina torikoh jeung mandi nu biasa mandina mah kadeurna akur tapi ieu hate digulak-gilekeunana urang terasa nu paeh di jero kamar mandi teh urang terasa di pandian urang sorangan padahal manu mandi tapi urang kudu berpikiran bahwa urang teh keur di pandian teu cing hade saya pocong ngagara bag sorangan urang torekat teh jadi pocong aya we tunggungna mah set beres wudu istighfaran mata astagfirullahalazim wa atubu ilaih celi istighfaran terus irung istighfaran sungut istighfaran terus beteng istighfaran dubur kubul endek wudu teh angel ja eueuh di patul muin mah syariat
kok ieu bisa kos kieu ndek didatangkeun ka Gusti Allah jadi kos kieu nah mantak we beda urang ngajarkeun nu kos kitu kanu ngaji Fathul Muin teu akur ditentang ku ngaji Fathul Muin eueuh di Fathul Muinna riweuh amat wudu geus kos kitu Allah mah maha uninga geus bae kocok beres geus kos kitu ge atuh geus atuh sia datang ka dinya mah ka dinya bae eta syariat garana pake ku sia Fathul Muin geus ieu mah keur perjalanan deuk di ka Allah keun melalui thariqah tama melalui syariat ku ari mah melalui thariqah tek ditu naon ieu kurang nu deuk diinget mulai Allah teh maha uninga urang dihareupeun naon ngaran cai teh kos kitu tas mandi lila pan dina syariat teu meunang lila tapi kan ieu deuk didatangkeun ka Allah deuk didatangkeun rasa cak Allah aing nyaho nu kadeuleu ku sia ku aing kanyahoan nu kadenge ku sia ku aing kanyahoan nu kaambeu ku sia ku aing kanyahoan nu karasa ku bibir sia ku aing kanyahoan nu aya di beuteung sia ku aing kanyahoan dubur sia kulbul sia ku aing kanyahoan suku sia ku aing kanyahoan leungeun sia golbu sia sok ngomong ya mugallibal qulub dah ku aing kanyahoan lelembutan sia latifatul qalbi latifatul lafaz sirap tu khatib tu akbali aing nyaho eta teh ciptaan aing deuk ka malumpat sia kanyahoan ku aing kabeh mulai rasa ner-neran urang ieu deuk ngadatangkeun maiyah iya heueuh nya aya geus mulai ner lempang ka mana we aya Allah mah di mana kanyahoan ku Allah kakarak ilmuna doang ieu ai di mana be geus bae sia salat di kamar nyembah ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di masjid nyembahna ka aing nyaho sia salat di nu rame nyembahna ka aing nyaho sia salat di leuweung nyembahna ka aing nyaho sia salat di luhur gunung nyembahna ka aing atuh aing nyaho deuk di mana sia aing nyaho bae mulai urang rada ner sieun ka Allah istirahat urang tas ngalawudu teh geus beres bae diuk bae ngarokok norekat sih ngarokok bari nyekel remote TV teh disetel aya naon ieu penting di TV teh tungtung nama Allah deui bae wih adegan hot Masya Allah aduh ya norekat si kos kitu ka TV mantap piceun kos kitu mah ngajauhkeun rasa geus tah urang tuh wari salat make sesengitan heula ke ka awak-awak ka dieu bila perlu aya buhuran dunia syariat beulah was itu teh tapi ikan deuk babarengan jeung ahli Allah saha malaikat terus minyak sengitan kurang pan aya ge nu paeh jadi banyak sengitan mah urang teh terasa paeh ka hulu-hulu ka sirah-sirah minyak sengitan mulai jai mah neuk dibungkus kos ieu mah ge di minyak sengitan ge aing paeh tah moal ieu doh kan mulai maka bajuna nu putih perlu sampingna nu putih jadi atuh mah paeh mah teu kudu dibungkus deui geus putih-putih mah tinggal ngubur bae boga urang rasa mulai langsung urang nangtung istighfar deui mata istighfaran ceuli istighfaran irung istighfar angel 2 rakaat nyana jeung 1000 rakaat jibatur nu bersyariat mun ditimbang hebatan 2 rakaatnya tuh rakaatani 2 rakaat ti ahli ma'rifat jeung 1000 rakaat ahli ibadah beda ahli ibadah ahli syariat basi beratan kena 2 rakaat tadi la ilaha illallah ahli ma'rifat hiji timbang jeung 1000 la ilaha illallah ahli la ilaha illallah anu dina syariat jauh beratan kena la ilaha illallah ahli ma'rifat dan sebab rasa tah duadak deuk salat inget mata dideleukeun awas aing nyaho kadeuleu mata sia sebab mata sia teh nu aing awas aing nyaho kana denge ceuli sia teh nu aing awas aing nyaho kana ambeu irung sia teh nu aing geus kabeh atuh nu abdi weleng fana ngaranna tah mulai rasa di dinya nah ieu teh didatangkeun rasa kudu aya guru lantaran naon nu ngahalanganana dunia nu ngahalanganana makhluk nu ngahalanganana nafsu nu ngahalanganana setan mun teu guru lu dudukeun moal datang matak guruna mana aya entena endek henteu endek cenah tapi bari ngawarung moal bisa endek bari boga ruko moal bisa
endek cila ieu teh bari jualan mobil showroom komo endek tapi endek nyandung heula itu jauh atuh tambah kos itu ieu mah endek dingeunahkeun hate ka Allah atuh sia kunaon mikiran ngangeunahkeun hulu handap ye atuh jauh melung di mana-mana ye ulah diurusan heula eta mah ieu bae heura urusan ieu luhur aduh babagi bae atuh cenah bisa babagi tuh kan eta guruna cenah Kangjeng Nabi nyandung ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi sia dek diurus endeu tah henteu ditampiling saku aing. Sia mah sok aju ka Kangjeng Nabi si aju nganasehatan guru goblok. Tah ieu hese bertentangan jeung syarat okosna nu mantak ulah waka jadi penceramah, ulah waka jadi kiai, lamun encan boga rasa. Sebab naon? Engkena disalahgunakeun ka dituna tapi lamun nu geus boga rasa babarengan jeung pamarentah, babarengan jeung bupati, nyana datang endek ngasehatan lain endek hayang untina. Pan ai urang mah datang ka bupati teh susuganan. Ieu nu bahaya ge susugananana. Haha. Ieu endek mindahkeun rasa kudu boga guru. Mantap, alladzi tuf'alul asya nu dipigawe perkara seluruhna ma'hu babarengan jeung Allah wa bihudurihi. Saya wa huwa Allahu al-qaim. Lamun tadi urang nyaritakeun tentang wa'id. Ayat ancaman ti Gusti Allah bagi jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Adigung-adiguna sombong teu daek sujud ka Gusti Allah, iman teu ka Allah jeung ka Rasulna. Paeh la tufattahu lahum abwabus sama. Bae dibukakeun lawang langit. Atawa iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah nyaho kana syariat ngan mengabaikan syariat. Kita salat henteu, kita zakat henteu, kita puasa henteu, kita haji henteu. Kita ulah maling korupsi, kita ulah mabok, kita ulah zina. La tufattahu lahum abwabus mual asup ka sorga wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jalwalu fi samil khiyat. Insyaallah naudzubillah min dilanjutkan ku Gusti Allah ayat wa'du janji. Ulama ingat ka wa'du, ingat ka Syekh Fadil kamari. Rame-rame baca salawat, waduh, ceknya insyaallah. Janji, insyaallah kuduna urang. Janji baca 313, janji. Pan teu bagus eta kos kitu. Ceknya da ge insyaallah. Nyana ngomong deui, baca 313. Waduh, kumaha waduh deui. Insyaallah, ceknya lagi atuh. Sebab besi janji ya teu maca, pan ieu buktina henteu kan. Emang maraca aja henteu atuh ka ambeuna ge pan lain deui atuh ngaca shalawat nanti jauh kene ngahiliwir seungi ieu mah pan bentek wah ieu budak janji doang maca shalawat padahal henteu janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hate asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana? Ya, janji Allah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah. Mun ditanya saha pangeran? Allah iman berarti. Saha utusan Allah terakhir? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman. Sanggeusna iman alladzina amanu wa 'amilus sholihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh.
iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah diberi wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, meme urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina, nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna, kitu kene puasa, zakat, haji. Nah, ku hari pengamalanana wa amilu lihat enteng iman ke Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah eta jelema-jelema eta lah nu bakal dibere sorga alhamdulillahirabbil urang berarti kan saha deui atuh coba urang lamun ditanya iman ka Allah iman kajeun diseret geja urang mendek iman bae ka Gusti Allah tembak cenah saya paehan aing iman bae ka Gusti Allah berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi tah ngamalkeun amal soleh dole di masjid saha nu ngimaman emang saha atuh nyaho ieu teh nyaho amal soleh salat puasa Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa mah satahun segan sabulan doang Ramadan geus cukup sakitu mun haji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus zakat atuh aing mah kan zakat deuk kumaha deui eta memang kos kitu jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah nah ieu lah ulaika ashabul jannah sorga geus murah jasa sorga mah nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah lamun urang ngandelkeun ka sorga amal isin atuh amal urang jang meuli sorga atuh isin puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu agungan kene cincin digosokan bae cincin terus mandi can naon can cincin geus digosok pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok berarti kan agungan kene cincin Allahu akbar di mana sih tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus aya eta saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan berarti nah ngaji nyana saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha tadi neuk ngaji aing salat subuh heula ajo niata qada berarti bener kan nah ngaji kan berarti eta jelema ngaji eta tungguan lah ngaji ditan salat subuh lah sholli fardhu subuh rakaatain qobon Allah itu kan bener berarti kan bener surga eta sanajan kabeuragan teu salah niat teu adaan tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan Allah padahal jam 7 eta salah kan atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar atuh bener berarti ji atuh teu salah emang aya salat qobo nyanana atuh aju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan henteu salah teu naon ngan rada beureum beungeut doang setik oh masalah mun kieu mah sia salat enggeus salat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu servis ya
ke asar. Saya geus salat geus, salat naon asar, sabarakaat 2. Wah. Ieu budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Ieu bener tepat. Zuhur 4, asar 4, magrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus solihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifun nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu ngaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama sholat tak kos gitu. Salibat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Beres. Ya guys. Ayo salat. Seberakat. 4. Pan cepet amat jumping kan guys ku aing. Sakumaha trial budak. Tapi kan sholat. Emang aing mah bisa na kos kitu. Cak Gusti Allah ke kamar aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta. Iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah mah ngeunah bae urang ge tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting mah asa salat bae. Mun aya anak urang ge teh Bah. Kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Nggak sepenting sarolat bae dek khusu dek entah ayo nggak sholat teh pokoknya mah ya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh nggak bisa nasa kitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal mal kabeuli. Mal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem. Mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jero na ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya nama iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad aing manggeus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teu husu tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang sataun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu kayak panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala anu segala sabodo pokoknya mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun
seneng-eneng di sorga. Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kangjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyal yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngedeng teu bisa ngedeng nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur taneuh kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari kitu nyana kan lu bisa husu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur hese aing di khusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar. Terus bisa teman-teman Allah Maha Agung. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala. Cak setan baru nih ya. Cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek. Ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya tik eta geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya dibere nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala
Ndek ondangan sepatu meuli anyar bae gitu. Jang paparantian ongko. Eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena. Hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus. Kelah sababarana mah masalah, nu penting mah meuli bae lah. Isukan bae itu ka Tangerangna gitu. Nya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salat sepatu. Jelema nama di luhur sajadah. Sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki. Sajadahna di jero masjid. Masjid ge make kipas, make AC. Bagus luar biasa. Salatna make jubah, make sorban. Udeng-udeng deui. Beuh siwakna ge eleh bae leungeun mah. Mending gosrok-gosrok kitu. Pan poara eta deuleu zahir mah. Di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah, pakai udang-udang, ate di mall. Atuh aing mah bisa nasa kitu. Kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa. Mang aing mah kos kitu deuk wadet, penting wae mah salat teh lah pokona mah geus. Memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh. Daek bae heula geus. Adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyiin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau ka asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing mah geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajeun aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat kabejana, ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atuh lah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan teu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus. Wah. Ka jadi ka sorga ieu aing saking teu khusus salat ieu cek cenah. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa husu tetep bae. Saya bae tah husu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Aya nu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakarek nya mah teger Allahu Akbar. Contona nya mah ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya mah teu lumpat. Beres wabah daratan kana. Emang naon? Ieu kahuruan teh nyaho. Masyaallah jaheut teu nyaho cenah kahuruan. Salat kahuruan nyana teu nyaho. Urang mah kureungit. Reungit. Oh, pencak turun kabeh. Reungit ngomong. Udah kureungit bae ge. Bau besi turun kabeh besi. Ya Allah, ya Rabbi. Hutet. Datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teu bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nyana mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salat nyana geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu husu jeung teu husu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyaketan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu husu nu teu husu teu nyahoeun malaikat mah tuh mata laporan ka Allah tah lengkap. Ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa
Ngan lamun endek memperbaiki diri bagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh. Nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagus na amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula. Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya. Bentuk salat nama urang teh pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah be ketika salat teh lempeng kadel jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha jak Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun ngan di surga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa di barengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli Allah kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cet cerik Abu Bakar Siddiq ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meuni cerik inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun jasa supari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun baik
sakieu geulisna ieu pemajikan mesti lamun keneh bae. Siti Fatimah pancapetan jasa pan. Eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah. Mapahna siga Kangjeng, seungitna siga Kangjeng, senyumna siga Kangjeng, capetangna siga Kangjeng. Mantak menggairahkan. Urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung. Atuh ieu mah deuk teu nyandungna atuh, ditanya manyun bae. Dibere ku diberekna, komo teu diberekna. Aduh, udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek. Bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu. Jatuh orang Lampung Pararuti. Wah, beres. Coba Siti Fatimah. Kang Ali, kunaon sing ngalamun? Henteu kunaon. Lain kitu beusi anu dipikiran. Tah, ieu teh naon. Ieu teh aya naon-naonan cek Siti Fatimah teh. Siti Fatimah. Kepanggih ku sahabat nu saja. Iya, Ali katingalina merenung aya naon ieu. Beusi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu. Saha nu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui. Di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir haju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus tah henteu. Tak iya lamun ditanya soal sholat baik ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusukan henteu. Nah iya nu jadi masalah cek Sidina Ali teh. Haju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta sholat teh jadi pamonggol. Aduh, geus kiai entah dibae lah mendingan nu. Haju jero teuing mah eungap cenah teh. Ieu mah keur carita klasifikasi. Jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda. Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh. Sayyidina Umar kitu keneh. Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan. Eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syekh Abdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim. Guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa. Lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang. Urang mah ngarasa indah teh ceuli. Urang mah ngarasa nikmat indah teh mata. Lantaran make kena watek kapan urang mah. Mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah. Masyaallah. Barang neuleuh aya awewe semampai. Mata akureun mantep banget. Ngongkong saya aduh mantep. Susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun kita cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je ditita cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahir mah gampang urang kuari jadi jelema sugih aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah. Tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese. Kapanggih jeung nu hideung. Jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat. Ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan. Ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah. Engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah
tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar gelis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nya rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus sia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain itu di deule batinna masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh gelisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV cerik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak masya Allah tapi ieu mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapak nanarik abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tinggal lindungna tuh budaknya tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah di baheula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizati din ieu keur carita memperbaiki diri emang bisa nanya kos kitu tetep baginya naba la nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat di makom nama aja hampang nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa usaha teh ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusus urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bangana teh khusus irahu su aing sih emang teh khusus aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing mah protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nu kalipun nafsan illa usa dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusus burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah
barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobol kota kutana wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak dek kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu tengah boh bararau kieu ke kakak dek bebersih heula dek mandi pake sabun ke pake sesengitan karena kadinya moal kebol moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura asup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkaning dek dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nyana tetep dek dibeulem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus nyengre sempak geus adi juru bae geus make naon heula cek badi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek nya teh ke aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nyana ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si embah dikecrokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan sah mantap kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema ngusur atuh emang ku sorangan bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu di pandian wah kukuna kuku tuh ya kelek aduh sorangan anu bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah cenah ieu ngabersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa nazalna ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak tuh kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana raka heulan teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, waktu lain panas-panas deui. Geheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka sorga. Nya, sia langsung pengen teu jaket. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karang datang tuh, woi dadah ka dieu. Isi teh ka neraka, aing rada kebal jakeun neraka. Emang kurang gitu. Aduh aing lah geus hese nyaritakeunana cekna. Aing tukang ngoyag-ngoyag si Mbak cekna. Ka sorga kabeh geus tah. Go aing istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para eta teh mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing
tungguan sia motor naon sia kuring disusul sia kuing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar mah kan teu tihela bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok tuh budak awas sia kuing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia kuing susul sia kuing ngunek-ngunek ngaranna urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing moal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia kiai ge mawa elmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas ya ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk mau jawara ngunek-ngunek kos kitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pacar lain kiai meureun kayak geura sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman tah kos kitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teh aya sanajan aya kelas di surga si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngunek-ngunek sanajan aya nu dihandap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokona mah geus nina baik guys dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas tu luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya unek-unek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabaeuna naonan kadeuleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan dia tilok dieusi pankunyana nararanglet dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah di alam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar puyeng eta nu aya kadeuleuh cai eta kumata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung
capek-capek sedangkan mantas dipakai jadi para wadai berubah banget ge isuk puari makos isuk kos kitu isuk kosong makin kasep makin gelis henteu angger banget urang poe ieu kos isuk lain deui iyalah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal soleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang kuari mah. Larangan-larangan titah ngeridit, titah diulah ngeridit, eta kudu dipiceuna. Besingke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku. Ih, emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebal di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah muka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae. Nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat. Naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun. Kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar. Ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana. Urang kabehan asup ka sorga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siul wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap. Ayo si Edi ke mana? Kok di sorga? Cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di ditu nage tidak nurut ta budak. Coba teangan, coba kan sungai aya di pagar sorga. Oh, tuh, cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ke budak tak ka neraka kajen ku kumaha ge. Ih, bukan di pasantrenkeun ban keur balik mah lulu banyak. Sakola pan bebeja nama ka guru orengan teu asup-asup di pabrik dahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba berangkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi orang mana ye Cikupa coba iya tah wah bener ih anak abdi ya malaikat ya anak tean pokoknya mah iman neraka bae pangyabutkeun weh tuh bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napan di ditu semal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek oh iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas ya panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu nya imah bukan mah sia dibersihan bae lah di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu beja abah mana pananya di itu aya saya di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajen lah gedan dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh nganggeheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah subhanahu
wa ta'ala kumaha coba omongan anak wa qalu wallahu a'lam